Assalamualaikum dulur sadayana ya kapang deui sareng alil vlogger go viral. Humpul deui ya berangkat naon ya mah berangkat damal gitulah di Rorompok gitu di Garung Soreang bade ka aya mah ketang di party-party kitu nya dugi ka Jalak Harupat heula kitu nya. Sok dijamin lucu gara. Tong hilap subscribe-na gitu sareng like sareng share-na gitu nya. Mohon ditonton deh video ieu lah sampai dugi ka beres gitu nya. Sok lah dijamin lucu gara. Go. Awas hati-hati dah barudak dah di jalanan. Ya matabah ya teuing lah di isennya bari nonton lah. Nah, on atuh nyari ngobrol ke naon ya malah tambah sepi gitu lah. Ya karena turkan mobil naon ya mobil truk gitu, truk engkol gitu tah. Ya daerah ya yang ya daerah ada Gomong gitu tah ya ya. Cuaca cerah dia jam sorahnya itu jam 8 itu tuh. Hampir jam 8. Hampir jam 8. Biasalah hawana rada panas. Ti nanti tiris. Teu itu hareudang. Dan ya daripada ti isen teuing tae ya Gomong ya. Ya Gomong ya Ciletik ya teh. Nah, Ciletik ya. Cerah tuh loh ya teh suasana nama cerah ngan eta we teh hampura di naonnya itu teh kamera teh ya buluran gitu nya ting tina kesang gitu uap berennya teh rek nuju ya maju ka naon ya teh siap lah ya sedang oh iya habal isuk gitu ya teh ya habal isuk ya. Nah, dia ya hati-hati ya dia ya rada bau ya soalnya ya tukang ngajual berak teh teh. Kos tama wah iya kuat ngalut kieu ya abang na indung ngadihareup ya waduh mobil kuat tukang ngalut gitu ya teh tukang. Oh. Nah. Saya di dia ya. Ya para gedalahar ya teh mun poe minggu pinuh gitu di dia teh. Di dia ya patrol di dia tuh ngajualan awal yang coba heula dah yang saya suka patrol ya. Wah bener cerah yang tidak secerah dompetku ampun poe naon itu poe Salasa gitu tuh majikan ada duit sabaraha 50 bari jeung digawe di udah iya gawean teh ngejus cenah cek bahasa barudak. Ya daerah patrol itu ya. Wah, dia ya penyimpanan ya teh ya. Naon eta teh? Pekerjaan eta teh. Tah, ya hati-hati ya ka daerah ya biasa ya mah info ya mah ya. Ya sok loba polisi teh poe Minggu itu ya mah jam 11-an lah. Hati-hati lah eta boga SIM mah. Ngomong-ngomong ka dia kudu komplit gitu. Kau mau beli jeung teboga motor mah ka dia mah ulah daek ka jalan dia mah kajenteng kali itu tuh naon eta pentas belok ka ditu lah jalan dia karunya we gitu an benang disogok di dinya mah boga 10.000 ge. Nah ya daerah ya sungapan ya tuh ngali tanahna digalian tuh ngali dijualan teh baheula ya saya ingat urang. Oh itu dia harup naon eta si teh wah bajuna gambar naon eta tangkorak siga kapten eta teh nang kapal eta teh nanti bajak laut gitu naon eta oh gogoh si teh eta bajuna jeung aduh hanya kalau motorna opat nomoran ya daerah ya baheula mah Uruguay ya longsor. Oh ya tertimbun dari warung-warung tadinya teh. Oh dia pisan teh total harita. Hayang bisa ngaliwat teh baheula yang gawe teh kudu ka itu jalan rel tuh itu sasak lu. Mayar deh 5.000 teh sabaraha teh. Tah ya hati-hati ya belokannya tajam ya.
bisa ulin ke dia ya eta rawan rawan celaka kalinya teh naon atunya teuing ieu memberi lagu gitu lagu naon boga baturan geus kawin kamari orang panglagukeun gitu lagu naon eta aduh senangnya pengantin baru syalalalala duduk bersanding di atas ranjang hehe aduh ya ambulan ya mau naon ya ambulan sekarang mau anu gering meureun ka rumah sakit soreang siap lah ya set ya diarep kosong set siap jalan kieu mah lauk jalan kieu set eta gigir loba paralon gitu teh aya pekerjaan ieu ya nanti ka di daerah ieu mah China ladang enak pam daerah ieu mah hati-hati lah mun among ka daerah ieu ya mun ada ke among ka Patenggang gitu hati-hati lah ya penggalian tuh aya tuh eta na gitu himbauan gitu dihareup tuh loba papan eta bos segala deh tuh loba papan himbauan hati-hati we ka dia mah komo musim hujan aduh laleur dia mah daerah naon teh sadu gitu tuh aya penggalian man ku alusna teh geus beres tutup daerah ieu tuh hati-hati musim hujan wah leur ieu tanahna tanah beureum ieu daerah ieu ya ngan ka dia mah omat teh ulah loba nuturkeun teh ieu mobil nu dihareup ya nangkol ieu teh sok karem ngadadak kol kieu mah teh baheula heueuh tuh kurang karek diomongkeun eta kurang oge naon tuh lamun kurang urang mata fokus mah tawan celaka lah nuturkeun kitu mah tuh urutna gitu urut penggalian teh tuh langsung ditutup baik eta pagawe tuh hati-hati lah ka dia mah wah loba bos euy liburan anak sekolah ka daerah Patenggang mah da rame teh mereka macet daerah ieu teh hati-hati we eta teh urut galian dalam musim hujan udah sok meleber ada ke tengah sigana mau jalan ka jalan anyar da geus ngeplog di kamari jalan eta mah ka itu we kahareup pembae macet ge macet kitu kembali loba karetek oge lah geus kumaha ya ka itu mah geus eta geus ngamplon tuh curang oge loba dari mah karetek sok ampun dia mah kieu ya kudu hati-hati soalnya jalanna lempeng dia mah nah dia mah ulah rasa aing komo mun tengah puting dia mah loba anu cilaka da atuh meureun ketengkar apes tengkar naon jeung teu make lampu wah loba dia mah kejadian celaka nabrak reungit tuh dia mah loba karetek kalau loba motor plat nomoran dia mah dilalaan teh plat nomorna teh saya ada kemaju ke dia ada kemaju ke Soreang nama ada jalan jadi liar nama dipindah arahkan ke belah dia itu disaarahkan ke belah dia dibelokkan ke tukangan rumah sakit saya belok ke kiri ya belok ke kiri ya ini mah dekat dia kan kabeh nuti Soreang katongokeun sarahkeun nah iya aduh si babeh nah pajakat kulit kudu entahnya kalau handapnya senalnya capit capit saya dari wasih ke belokan tajam ya gitu mah gede sedikit sikat lah ya ada maju kade ya maju ke tukangan rumah sakit ya jadi ya nah ya dia hati-hati lah mau motor nah dia mau kendaraan dia hati-hati soalnya di harapan rumah sakit sekolah itu barudak sekolah tuh kerja luar tuh kerja rajan merenang waktu itu nggak duit merenang kerja rajan itu lo mau motor saya teh mau motor itu nuka dia dia jauh sih macet ya teh mantap satu lah macetnya ada nanti harap ada sok ada sikat terus gitu mantap itu nah sikat dia mah kali karetek mah dia bahwa orang dia boga baturan ting ayakannya ting tapi da ting ayah ting udah ngeselila tapangit hati-hati we darah ieu mah ya
loba naonnya jalan teh tuh geranya di belah dia belah kenca tuh aya lobang-lobang gitu siga urut pemukaan got yang udah parah teh belah lebak teh mau sepeda sih teh eta iya daerah radio eta radio Q ada di dinya teh radio Soreang tah. Oh eta truk mana mau paus mana karung tuh nya loba iya di dieu mah jalan teh tuh loba siga heul yang janggot gitu. Nah, parat itu tuh ke perapatan iya perapatan kabupaten tuh dia mau kereta nakar dia mah oh saya ada maju ke iya ya maju ke hotel antik gitu dia mah jalannya ke dia mah rada leutik ya hati-hati ya jalan dia sikat lah ya mobil dah iya oh ya teh mau oh si Akang mau kaca ya nah itu hotel antik tak kikir tah eta tah eta tah oh itu mau ke bot tuh loba iya loba lobangan ka dia saya tuh angan kabupaten ya orang mau ke tukang mau ke tukang mau ke hareup ya kelurus we oh itu sih teh kemarona aduh hati-hati teh iya iya rek kelempeng ya mah mau belok saya kajal karupat maka dia tuh anu mah teh kada mah nya jalanna rada leutik oh eta naon betuban naon eta truk ada mun aya main bal versi belum main bola kalau waktuna main gitu macet kada mah ditutup malahan hati-hati lah ya mah nya imbauan gitu jalan dia mah jalan hirup soalnya aya iya nama aya lapang di Lebak mah tuh stadion si Jalak Harupat eta si Akang eta mau naon eta paus naon siga mau hulu muning lain aduh iya kamera bro ya ada goreng eta angkot sih atuh belokan dia terus ya halangan wae ngisi tuh ya rada mudun ya hati-hati ya jalanan rada iya sih eta masih ya urut coran maruragan mau tanyakan ya hampir kabeh kata orang karar itu hawa panas kieu jam 8 dan panas itu nah heab gitu tingtina hawa kenal pot merenya saya ngelewatan sasak ya sasak terpanjang di daerah orang ya ting sasak naon itu sasak iya soreang saya hati-hati ya belokan iya ya itu menusung hujan ya teh banjir jalanan tuh ngali kucai udah rusak tuh terah rusak kayak itu jalan itu kucai oh itu si Akang eta mau karung iya nyarita we mah ieu nya ieu teh lemur babeh ya di dieu teh rahayu ya babehan babehna babeh terapang gitu ditinggalkeun ke leutik kada jeung pamajikan teh aya mah setahun kali mah kadang-kadang teh kadang-kadang kada teh ka babeh teh tahun kali saya ya dia pisan tah gang teh tah gang babeh teh tah dihareup pisan tah oh tah dia ya tah babeh gitu eta nya teh lebih ka dieu gitu nya dilanjut teh ku parti 2 gitu nya tiga Jalak Harupat teh heula oh acan kadang tuh can ke Jalak Harupat ya ayeuna lah orang upload deui ya teu ka dieu nya eta we tong hilap lah subscribe na kitu nya hatur nuhun tos nonton video ya duwi ka rengse nya